Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Seson Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anuka 60 genepna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang rampungkeun dongeng si Openg bagian anuka 60 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung tes. Balebat tibeh wetan geus ngalangkang. Hayam leuweung jeung cangehgar reang rame di sarada. Patembalan jeung manuk jalak. Barang keur kitu katenjo aya 2 urang jalema laleumpang ngadegetan ka si Openg. Anu taya lian eta teh Bah Murtado jeung Jakalodra. Geus deukeut pok Bah Murtado nyarita. Samburazun gizila, saha gizila deh? Cek Bah Murtado. Oh, uing mah lain kisi laki, tapi uing mah ki Openg. Tembal si Openg. Ai, nya maksud abade saha ngaran Ujang. Cek Bah Murtado deui. Nya uing si Openg, Bah. Abah pasti anu namina Bah Murtadonya. Sareng ieu Jakalodra nya ayo ngaku sia bener teu geuning Ujang geus apal ka Abah jeung ka murid Abah nya apal atuh Bah da aya nu ngabejaan ka uing. Geus lah ayeuna mah mending hayu we urang mulang ka lemur sangkan urip bisi kaburu barang manten Bah. Moga-moga we pas wanci subuh urang geus aya di tutugan Cermai. Terus urang sholat subuh heula di sisi walungan. Terus balik ka imah si Bah Murtala kitu tah Bah. Heunya ayu adu Ujang, sok Ujang dibayun. Teu loba ngomong deui corelat
si Ope ngajorelat lumpat ti heula. Geus kitu disusul ku Bah Murtado jeung Jakalodra anu karek pulih kakuatanana. Gancangna carita wanci subuh tiluanana geus nepi katutugan Gunung Cermai. Kabeh geus aya di sisi walungan Cikadongdong. Tiluanana gancang bebersih tuluy ngalaksanakeun kawajiban 2 rakaat subuh ngaranna. Kalayan dipinpin ku Bah Murtado. Rengses salat subuh tiluanana tuluy leumpang. Biasa leumpangna henteu ngagunakeun kacepetan. Ngahaja ngarah nepina ka imah Bah Murtala teh dina kaayaan geus caang. Gancangna carita kocapkeun tiluanana geus nepi ka buruan imah Bah Murtala. Harita ditepas imah Bah Murtala jeung Amburati keur dariuk. Barang menjo kanu tiluan daratang, duanana langsung carengkat. Amburati mah langsung ngajorowok nyambat Jakalodra anakna. Ujang! Ujang! Gobru, berengbeng gobru. Amburati ngaberengbeng lumpat muru ka Jakalodra langsung ngagabrug. Atuh Jakalodra oge sarua harita nyirilik ngagabrug ka indungna. Amburati ngagalentoran anakna di barung kumurbutna Cipanon. Hatena bunga anu taya papadana. Sanggeus rada cukup lila meupeskeun rasa kasono, Amburati ngalepaskeun rangkulanana. Tapi brek Jakalodra malah deku tuluy nyuuh dina suku indungna. Tuluy ngakukuk ceurik bari nyarita pegat-pegat. Ambu, hapunten abdi ambu. Hapunten abdi. Abdi seueur kalepatan ka ambu. Amburati harita dongko tuluy ngusapan sirah nu jadi anakna. Lalaunan Jakalodra dicengkatkeun. Ret Jakalodra ngareret ka Bah Murtala tuluy ngagabrug. Abah, hampura abdi abah, hampura. Cek Jakalodra cerikna beuki tarik. Dihambura bisan gua abah Ujang. Sagala kazalan Ujang geus dihambura. Cek Bah Murtala bari ngusapan tonggong anakna. Sedangkeun panon Bah Murtala oge murubut ku Cipanon. Jung lalaunan Jakalodra cengkat. Ayeuna ret ngareret ka Bah Murtado guruna. Senajan geus mindeng mentah hampura waktu di gunung, tapi ayeuna hayang mentah hampura deui. Brek deku hareupeun guruna. Abah guru, hampura abdi abah. Abdi rumaos taledor tina amanat abah. Abdi tos kabawa ku sakaba-kaba. Abdi geus ngalajur hawa nafsu, henteu bisa nyaimbangkeun diri abah. Cek Jakalodra, hatena banget nyeri kaduhung kaliwat langkung. Geus ngalakukeun tindakan anu mengpar jeung pasalia tina amanat nu jadi guruna. Dihambura bisan ku abah jalu. Keun geus banggeus we. Da moal bisa dibalikan deui. Nu penting mah ayeuna tisabret ayeuna Ujang kudu babalik pikir, kudu tobat. Sebab mungguing pangeran oge setiap jalma pasti ngalakukeun kasalahan. Da bisa adi-adina jalma anu nyieun kasalahan. Eta teh jalma anu buru-buru tobat ku cara tobat anu sabener-benerna tobat. Tah gitu jalu. Cek Bah Murtado bari nepakan tak-tak muridna. Cung Jakalodra cengkat. Barang keur kitu kudu terak. Panto imah aya nu muka. Ret salarea meh bareng ngalieuk ka pelebah panto. Barang bre saurang wanoja geulis rancunit, jangkung lenjang. Rambutna disanggul make baju kabaya, kahandapna di samping kebat. Nu taya lian eta teh nyimas ratna kumaha. Kebeg. Jakalodra ngagebeg satakar kebek. Jajantungna meuni asarek coplok.
Awak Jakalodra ngagibrig getih sing sareak hate ratu tutunggulan. Gajeleng Jakalodra ngagajeleng ka hareupeun Nyimas Ratakumala. Berak deku tuluy ngaguk-guk ceuri. Nyimas, hampura abdi Nyimas, hampura. Gara-gara lampah abdi salira janten kata langsara, hampura. Nyanggakeun sadaya-daya, nyanggakeun tikorog-gorogeun, beheung teug-teugeun, suku genteng belokeun. Ayeuna mangga pateni abdi ku salira Nyimas. Cek Jakalodra, geus kitu ngalugas bedog tina warangkana. Bedog Ciomas anu teu katinggalin. Tuluy bedog da diasongkeun perahna ka Nyimas Ratakumala. Pok Jakalodra nyarita deui. Keur nebus segala kasalahan abdi, mangga nyanggakeun nyawa abdi, pateni diri abdi Nyimas. Cek Jakalodra. Tapi barang keur kitu si Openg ngalengkah leumpang ngadeuketan. Kep kana bedog tuluy direbut. Geus kitu si Openg nyarita ditujukeun ka Nyimas Ratakumala. Kumaha Nyimas? Ieu Jakalodraan geus menta dihampura yeuh ka Nyimas yeuh. Arek dihampura moal tah Nyimas. Cek si Openg. Nyimas Ratakumala ngareret ka si Openg, tuluy neuteup ka Jakalodra. Teutepanana ieuh taya dendam, taya ngewah, sabab pangaruh silumana geus leungit. Ayeuna hatena geus ikhlas narima kana kadar nampi kana takdir. Sagala anu tumiba ka diri jeung kulawargana geus diikhlaskeun sapinuhna. Pok Nyimas Ratakumala nyarita. Sorana laun tapi kadenge ku salarea. Dihapunten sadaya kalepatan anjeun. Da abdi oge jalmi anu seueur dosa, seueur kalepatan. Cek Nyimas Ratakumala. Geus kitu ngabagi teuteup ka Bah Murtala jeung Amburati. Pok nyarita deui. Ayeuna mah dibarung ku ngaberbeina Cimata. Abah kalih ambo, hapunten abdi. Abdi tos jahat, tega telenggas ka keluarga Abah kalih ambo. Cek Nyimas Ratakumala bari tuluy nyegruk. Bah Murtala, Amburati jeung Bah Murtado ngalengkah leumpang ngadeuketan. Tuluy sing jaranteng. Sakadapan mata nu nyarita. Anu kadenge ukur sora napas anu katahan. Tapi akhirna pok si Openg kadenge ngomong. Ayeuna urang salarea kudu silih hampura euy. Sok sanajan ayeuna lain poe boboran siam, urang kudu maaf-maafan euy wayahna euy. Keun lah, lebaran mah beda deui. Pokona enak kudu silih hampuran, pokona malah tayang apal aing mah. Pokona kudu aya pais keuyeup lah. Cek si Openg. Nyimas Ratakumala diambura pisan ku Abah jarang ku ambuna Nyimas. Abah mareus tu regreg tiasa pendak deui sareng Nyimas teh. Upami Nyimas teu kabodan, salira Nyimas teh hoyong diangkeun anak ku Abah. Cek Bah Murtala. Ngadenge kitu hate Nyimas Ratakumala ngalanyak. Asa rasa bungah jeung aya rasa bungah jeung kagagas. Sabab diri anu geus teu indung teu bapa, jauh kasintung kalapa. Kari-kari ayeuna aya nu ngaku ka dirina saurang sepuh anu bageur, nyatana Bah Murtala. Nyimas Ratakumala Nyimas Ratakumala teu wasa nyarita, ngadon ngeluk tungkul bari murbutkeun Cipanon. Si Openg kadenge deui harita nyarita. Geus lain mah kieu wae Abah Guru, Jakalodra, jeung si Openg gerak katampian lah bebersi awak, terus si salin ku acuk anu weuteuh. Tah si Abah ayeuna geura mencit entog. Sok geura mencit entog, heug anu badag. Tuluy ceceratna bantuan si Ambu di dapur ku prak-praknya. Tangke urang dahar ngariung balake cerakan ngadahar daging entong kumaha mun kitu satujuan teu. Cek si Openg.
Bener bisan eta usul teh Jang Openg. Ada bate geus lila teu mandi kitu deui Ujang Jaka. Jang Openg oge apanan tas tarung nu sakitu rongkana. Pasti ayeuna hayang mandi, terus hayang dahar, terus hayang lelezon beunannya. Bener abah satuju Jang. Cek Bah Murtado. Nyanggeus kitu mah Bah Murtado ngoloyong muru katampian. Dituturkeun ku Jakalodra jeung si Openg. Ari Bah Murtala ngaleos muru ka paranje nu aya di pipir arek newak entog. Sedangkeun Amburati jeung Nyimas Rata Kumala asup ka imah kebat muru ka pawon arek popola. Gancangna carita Bah Murtado, Jakalodra jeung si Openg geus beres beberesihna. Samala geus marake baju anyar deui. Amburati jeung Nyimas Rata Kumala oge akur geus beres popolahna. Sangu jeung daging entog geus arasak, samala geus ngabarak di tengah imah. Nya akhirna berak we sararea dalahar. Sararea ngarasa bagja, ngarasa bunga anu taya hinggana. Kocapkeun poe isukna harita si Openg mah geus indit ka imah Pakuwu. Rek laporan bari nyaritakeun pangalamanna basa tarung ngayona nini pelet. Ari Bah Murtala jeung Bah Murtado keur ngobrol duaan ngadu bako di handapeun tangkal jambu. Sedangkeun Jakalodra diuk nyorangan di teras. Panonna mencrong kasapasang kupu-kupu anu keur silih oconan bari gegeleberan deukeuteun kembang kananga. Barang keur kitu torojol Nyimas Rata Kumala norojol bari mawaci kopi sabatok jeung seupan taleus. Sok cek kopi jeung seupan taleus teu ditunda dina meja leutik. Mangga dileueut Kang. Surah Nyimas Rata Kumala ngagalindeng halimpu matak dedenging. Hatur nuhun Nyimas. Cek Jakalodra nembalan bari ngeleper hayang neuteup pameunteun nu geulis tapi era kabina-bina. Mangga atuh dikantun Kang. Nyimas Rata Kumala lempang deui ngalang geor asup deui ka jero rek nuluykeun barang gawe sasapu jeung nutu. Barang keur kitu rentang-rentang tibeh kidul ka tenjok aya saabringan jalma. Beuki lila abringan jalma teh beuki deukeut muru ka imah Bah Murtala. Anu lempang panghareupna jelas nyatana si Openg. Dituturkeun ku Pakuwu, Palebe, Pak RT jeung Mang Jamsa. Barang nepi kabeh langsung uluk salam. Jakalodra anu keur neuteup kupu-kupu mending ngarenjag tapi tuluy cengkat bari ngajawab salam. Waalaikumsalam. Mangga kalebat. Cek Jakalodra semu gugup. Aduh, haturan Jang Jaka. Syukur Ujang geus salamet majang. Cek Pakuwu bari nyolongkrong ngajak sasalaman di tampanan ku Jakalodra. Berkah Pakuwu. Alhamdulillah. Abdi masih ditang tayungan kudu makawasa Pak. Cek Jakalodra. Palebe Pak RT jeung Mang Jamsa oge sing solong krong ka Jakalodra. Keur kitu torojol Bah Murtala jeung Bah Murtado norojol. Ulu geuning seueur tamu. Ayu aduh urang kalebat jadayan ayu. Cek Bah Murtala bari mukakeun pantau. Ari Pakuwu jeung kanca-kancana munjungan heula ka Bah Murtado. Syukur Abah Guru salamet. Bajak pisan kaula teh Abah Guru. Cek Pakuwu. Alhamdulillah aya panghibar dunga di jadayan. Kula zalabet tur tak bisa ngariung ngumpulung deui di dieu. Ieu teh deui syariatna jazana Jang Openg anu geus bisa ngabasmi siluman gunung Cermai. Jawab Bah Murtado bari ngarered ka si Openg tuluy ngalengkah leumpang muru asup ka jero imah. Pakuwu nuturkeun asup kitu deui Palebe Pak RT Mang Jamsa si Openg oge Jakalodra arasup. Akhirna salarea dariuk dina amparan samak pandan anu geus digebarkeun. Ari si Openg ngarered ka Bah Murtala pok nyarita. Bah,
punten baoi cik pangyalokankeun si Ambu jeung Nyimasna lah ngarareus ngariung kabehan mah geura baoi cek si Openg. Teu talangke Mbah Murtala ngaleos teu lila geus balik deui dituturkeun ku Ambu Rati jeung Nyimas Rata Kumala tuluy tiluanana gugek dariu. Sanggeus kitu katempo si Openg muterkeun paneutupna tuluy pok ngomong deui. Tah geus ngariung ieu sadayana mah resep ieu. Ayeuna langsung we uing jeung Pakuwu, Palebe jeung Pak RT oge Mang Jamsa. Jadi liman ieu datang ka dieu teh arek menta dahar. Maksud teh uing dongkap ka dieu teh nyaeta bade narosan atawa ngalamar ka Nyimas Rata Kumalaan ieu teh we. Cek si Openg nyaritana eureun heula. Atuh puguh we salarea ngagebeg teu nyangka si Openg boga niat arek ngalamar Nyimas Rata Kumala. Tapi pok si Openg nuluykeun di caritana. Oh, maksud uing teh rek ngalamar Nyimas Rata Kumala keur pibojoeun Kang Jakalodra lain keur uing euy. Bieu uing geus mupakat jeung Pakuwu oge nu sejena hayang ngajodokeun Nyimas Rata Kumalaan ka Jakalodra euy. Tah kitu kumaha ceceratna anu geulis, anu demplon. Kira-kirana kersa upami dilamar ku uing ke Kang Jaka euy. Cek si Openg. Jakalodra mending ngagebeg beungeutna langsung pias tay getihan. Ari Nyimas Rata Kumala damisna langsung beureum hatena era parada tuluy luk tungkul jiga beuk menang mabuk. Si Openg surti. Awewe mah yeuh lamun cicing wae tandana daek eta teh. Lamun daek geus lah ulah dililakeun minggu hareup urang akadaan. Saur urang kulon mah urang ewekeun nyabahnya. Cek si Openg bari ngarerer ka Mbah Murtala. Ya yang bener-bener edan deh teu jorang da kidu bahasan aya teh jah. Jawab Mbah Murtado. Atuh sararea jadi pating sarengeh saleuri. Para wargi sadayana gancangna carita saminggu ti acara nanyaan akhirna diburuan imah Mbah Murtala dilangsungkeun acara kawinan antara Jakalodra jeung Nyimas Rata Kumala. Langsung dirapalan ku Palebe anu jadi saksina Pakuwu jeung Mbah Murtado. Kalayan disaksian ku sapangeusih urang lembur sangkan urip, salarea ngarasa bunga, salarea ngarasa bagja. Kulantaran di masjid geus disada bari Jakalodra geus ngadahup ka Nyimas Rata Kumala atuh ku kitu ku kieuna euleuh tamat dongeng teh pamiarsa tamat mat alhamdulillah dongeng si Openg sesen siluman Gunung Cermai ti awit dugi ka akhir pantos lekasan. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur ambit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.